Ini ulah satelit nila Bang Barung bisi nongtot jodoh. Sampurasun, mugia rahayu sadayana. Tradisi lisan kata pamali bagi masyarakat Sunda sangat melekat sampai sekarang. Seperti di kampung Curug Bentang, Desa Nangerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, kata pamali masih diakui sebagai nilai-nilai tradisi. Seiring di era milenial, sebaiknya kata pamali harus dikupas supaya dapat dimengerti dan tidak salah persepsi, apalagi beranggapan tahayul. Seperti ungkapan tong ngaremeh pamali bisi seset rejekina, yaitu jangan makan dengan nasi berserakan berpengaruh terhadap sulitnya mendapat rejeki. Demikian pula kata tong diuk dina lawang panto atau Bang Barung, eta teh pamali sok nongtot. Artinya duduk di depan pintu bakal susah memperoleh jodohnya. Satelit na Bang Barung sih nongtot jodoh. Awas yang halangan ya. Abah date apal. Menyapan di pepatahan ayeuna ku Abah. Marilah kita bahas kata-kata tersebut menurut keterangan Bapak Tatang Tariana SSN MSN, dosen tari Universitas Pendidikan Indonesia berikut ini. Jadi kalau saya berbicara masalah kata pamali, jadi menimba makna kata pamali dari para orang tua, saya mau dianggap logika we dulu gitu. Salah satu contoh misalkan yang dialami oleh saya tetap pamali sia tong ngaremeh, nah gitu. Namun kecap kata pamali mau diambil simbolna da baheula mah. Saya berpikirna baheula zaman werit barang dahar teh ngadahar sangu teh anu keur werit hese da tong uar awur gitu teh baheula mah. Da kolot mah tong borong geuning kitu nya ayeuna mah ngadahar enog we. Ibu ku logika budak mah cenah teu meunang ngadahar enog mah cenah hiji teh anggar kudu dibagi opat umurna opatna buat anakna opat eueuh meureun tak kecap ngaremeh tadi ge ku logika ngahargaan lah zaman lurit, zaman hese, zaman menjokot tina dahareun. Nah, kata-kata pamali itu dilogikakeun tong sagawayah lah. Saya mau ngomong tong sagawayah tong dianggap berenang ieu teh adalah suatu kewajiban gitu nya ka urang pamali teh. Karena contoh diuk deui di Bang Barung. Pamali sia tong cicing di lawang panto bisi nongtot jodoh. Padahal malah ku nongtot jodoh teh ngahalangan jalan sama cicing di lawang imah gitu nya. Nanti dicokot teh logikana we saya mah gitu nya. Jadi tidak berbicara masalah pamali itu benar bakal nongtot jodoh. Jadi maknya tina lawang jadi nongtot jodoh teu mungkin gitu. Tapi nu jelas nama dicokot logika ja itu tadi teh. Jadi tong sagawaya, tong sembarangan, tong sangeunahna. Jadi kecap pamali itu seolah-olah diartikeun kadinya lah. Kan budak mah teu nyaho. Naon sih pamali teh? Jadi sebuah pertanyaan gitu nya. Apa sih jadi masalahnya? Ya logika yang tadi. Cicing di lawang panto bisi nongtot jodoh padahal mah ngahalangan gitu. Ya. Kocap ngaremeh tong uprat ampret. Padahal mah zaman berit ngahargaan tong ngawur-ngawur. Beas zaman berit mah dina harita tah ayeuna mah jarang dipake kata pamali teh kolot. Sabuna regenerasi tah geus embung meureun ngadenge gitu kata pamali teh jelas mah. Tong sagawayah, tong sembarangan, sabuna ita bisi ngaganggu gitu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu pengetahuan budaya. Produksi Karimaca TV.